Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya Duraba nu di pelumuran nu anggang di padesaan anu dumuk teperangnak di lembur matu banjar karang pamidangan. Aduh, hain teh hoyong ningal ngawas ngawangkong ngabas sertos nu atos edisi review margi tos bade 100 episode alias 1000 subscribe sakedap deui mudah-mudahan sapertos kumaha kanca mitra sadaya urang sami-sami ningal episode pang awalna pang mimitkina nganggo handphone upami telepat eta didamel di ex bioskop Cikuray satuntas aya acara pembuatan skenario film pendek kanggo morang kali di madrasah digital sebut keneh nu mana video teh hilap di ke urang pilari sakedapnya ku kanca mitra sadaya tetep ngawas ngabahas wartos nu atos-atos. Ngabahas wartos nu atos-atos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya Abah di manapun berada. Ini channelnya Ngawaos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngabahas wartos nu atos-atos bae lama ngabahas wartos nu atos-atos. Padahal ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos ngawaos. Kemampuan mengolah bahasa ibu. Tetap kadang wargi mojang jajaka moja Mojang jajaka mojang jajaka di channelnya Ngawaos. Ngawaos Sarang Abah. Halo, jadul bisa ngabahas wartos nu atos-atos. Woi, sweet gambar. Sarong Abah. Lawara askieunya. Luar biasa. Naon ieu teh? Ieu edisi episode kahiji aya 10 komen. 10 komentar lumayan. Like-na ge geus rada lumayan. Ieu saha ieu? Penasaran millennials Garut nganggo maskernya. masker. Ada dua Ada ke tengah pandemi Covid nya, sumpah pandemi Covid. Jadi kanca mitra sadaya ieu di call kayak dibere bonus lah. Mudah-mudahan siap-siap aja upami ningal pasien nomor kontak sareng alamatna urang kirim dodol. Eta episode anu kahiji. Upami nu kadua namanya. Nah, upami nu kadua kanca mitra sadaya urang undingnya ieu aya di ieu Kominfo. Awas ya di dinas Kominfo. Wis bener, ngaca ngawaos channel. Jadi eta ngaca teh ngawaos channel. Upami singkatan ngawaos channel teh ngaca upami ngawaosna ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Kitu kan mitra sadaya. Tuh ningal ieu di paina dinas Kominfo. Pamito lepat ieu nepangan Pasekdis sekretaris dinas babeh diar. Tapi babeh diarna enak tes ngalih janten sekban sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gabapeda. Piit ngendek-ngendek pasir jog-jog nerai balwa pacikrak mandi kiara. Luar biasa. Lumayan oke, terserah lumayan. Ya episode aya 14 komen. 14 komen perdana lumayan. Di kan mitra sadaya ningalian nge-review nu atas-atas teh wararaas gitu ya. Dus. Ieu gambar ilustrasina luar biasa. Dia editorna Mang Ilham. Ayo Mang Ilham editorna. Kameramena masih Mang Mukmin. Aduh si tim hebat. Luar biasa. Kayak episode nu katilunya urang pilari. Episode nu katilu teh pamit telepat masih di Kominfo atanapi ieu mah nepangan masih pit gendek-gendek pasir jog-jog nerai buah loa. Wow gagah kieu make embibing. Ieu mah pemain telepat
nepangan ka STIE ya saanggana sareng para penggiat pendidikan di STIE saanggana. Jadi kan samitra sadaya ya episode nu katilu. Nah, tuh garanya orang review, orang gancangkeun. Sekarang masih teh. Oh iya, mantan anggota dewan. Iya tukang nyeunahin Aya Pak anggota Haji dewan. Tantan. Aya Pak Risan Sugiasin. Ya sobat Abah KB. Ya episode nu katilu. Upami nu kaopat, episode nu kaopat. Urang tinggal. Oh iya sabda alam. Urang nyungsi jati kasilih ku Junti. Yuk peminta lepat kontena aya Pak Kapolres Dede, aya Pak Kajari. Peminta lepatnya kayak tinggal ieu nang sepeda. Leres tuh. Rada pepering maklum upami di janda haha. Dengan janda. Aduh luar biasa ya di Pawinan Rarompok. Jadi kan saya minta saudara selalu ninggalan nu atas nge-review video nu geus dijieun ti awal nepi ka wayah kiwari. Teu karaos tos bade 100 episode. Padahal nya bari sesa-sesa lelah. Sesa-sesa suserian. Oh iya. Oh nyata iya. Iya di pos polisi Simpang 5 Tarogong. Ibu Polwan. Aya Ibu Satpol PP. Jati kasilih ku Junti. Yati kasilih ku Junti. Jati kasilih. Sanes Yati kasilih ku Junti tapi Jati kasilih ku Junti. Ngomongnya Jawa. Ayo Mbak Win. Jati kasilih ku Junti. Apa itu? Kebaikan itu kalah keburukan. Jadi Mbak. Iya. Nah ini. Iya Pak Kajari sareng Pak Kapolres. Pak Kajari masih tugas di Garut. Pak Kapolres Dede atas ngali gaduh jok. Combro bro. Luar biasa. Saya episode penasaran ngaca beda sadaya. Orang uninga di dia episode oh iya masih keneh ngomongkan jati kasilih ku Junti. Ieu mah peminta lepat di balkon cafe. Oh itu sambungan sambungan masih jeung Kapolres. Pak Kapolres jeung Pak Jari. Ojo dume. Memeh naon? Luar biasa kan Cemitra Sadaya. Nah kan Cemitra Sadaya aya salah sawios episode anu kaing respon kacida pisan ageungna ti pembaca. Ti pemirsa, ti pemirsa YouTube. Ya aya upami telepat video perkawis Marawis, Liga Marawis. Tah, nu mananya itu hilap deui. Atos peminta lepat mah atos 1000 utama lumayan penontonnya. Oh iya. Tina pak nepi ka malak nepangan Marawis El Gustomi jelang Liga Marawis Spiritual. Dinten waktu sarita aya Liga Marawis Spiritual di musim pandemi. Iya di X Bioskop Cikuray sebagai best atau disulap jantan panggung pentas seni Marawis Spiritual. Jadi kencang sadaya ge luar biasa. Lumayan tos seueur ieu like-na oge, komen-na oge lumayan, rada padedet. Alhamdulillah. Teu karaos tah kancamiter saya tos bade. Cumpon
100 episode. Mudah-mudahan channel ngawaos masih tetap jalankan kanca mitra sadaya non margi. Margi ieu salah sabeus upaya kanggo megeran atanapi nyobi proteksi cek bordak ayeuna mah supaya bahasa Sunda ulah jati kasilih ku junti tetap aya tetap lestari lintas generasi nabi ti urang nepi ka para putra nepi ka para putu incu nepi ka seueur-seueur gagang siwur kancu lah tetap kudu lestari. Jadi babasan Sunda baheula di antawisna mung saukur pengantar kanggo eksistensi bahasa Sunda bahasa indung urang di tatar Pasundan. Episode paling akhir, episode terakhir di Canak, ya ini uji kompetensi. Jadi kamari ya uji kompetensi jurnalis di Bandung, ngiringan, alhamdulillah. Sadaya reng-rengan jurnalis di Garut, lolos atau napi berkompeten melalui uji kompetensi jurnalis TV di Bandung. Abah oge alhamdulillah, tos tuntas Pemuda ka Madya ka Utama. Tos kasebatna berkompeten. Alhamdulillah. Tah sakitu kanca mitra sadaya. Hapunten nu kasun pangampuran nu kateda bila aya basa kirang renah, kirang tetah, kirang titik, kirang nuduga prayoga malem jalmi telepat tina kawapatan imam mung sakadar ngalongo ngawaos channel. Tos yuswana sabaraha bulan sok sanaos sesa-sesa kelelahan, sesa-sesa tengah aja supaya ulah tamu laku indit ka hilir lengkah kagirang tetap nyadak manfaat tetap aya channel dina babasan Sunda nganggo ngawaos. Tong hilap like, subscribe, oge komen pamati antos. Sini. Ucap. Wow, si jang. Bila tapi kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.